Bilih aya nu peryogi Yamaha R15. Ieu mah kantun nganggo bodi mesin marulus dulur, plat jet. Ieu mah moal aya minus kantun nganggo, jadi teu aya minusan. Tah upami soal hargi mah ieu teh hoyong 18 dulur. Tah lokasina di Kawali dulur. Ieu mah bade dilesingkeun tiasa nganggo diangsurankeun gitu. Syukur-syukur di kesan dulur. Tah panginten ieu barangna tah. Tos teu aya cawadeun ieu mah kantun nganggo. Ban oge tuh karandel keneh. Kilometer ogen teu duka sabaraha lah. Dulur harurung keneh. Tos ieu teu aya cawadeun tah sakitu wae panginten bilih aya nu peryogi mah R15, Yamaha R15. Hatur nuhun.